Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Si Komod. Ieu dongeng karangan Akoswara. Ayeuna teh nincak bagian kasalapan. Para wargi kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika hartos nate harita Nyi Iroh sareng Si Komod nuju milarian sidul teh kitu kumargi sidul leungit leungit duka dikerekep ku meong duka kunaon gitu duka dikerekep ku maung mangga urang teraskeun para wargi ieu dongeng lah dasar ieu seueur heureuyna ieu dongeng para wargi mangga nyangakeun wae. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan carios nyambung judulna Si Komod. Si Komod ngagebeg lantaran cahaya nu tadi katempo ngagenclang ngadak-ngadak ngaleungit teu kanyahoan. Leuwih heran deui lantaran anabreh palebah cahaya nu tadi katempo hibar. Ngajanggelek jadi menjalum samua. Ngajanggelek jadi saurang jalma anu keur diuk dina batu lempar bari jeungkeur nangkeup harigu. Panasaran kuduaan disalampeurkeun jenang tung dekeutna. Bari duanana mencerong teu ngiceup-ngiceup. Malah Si Komod nahan bujurna sagala. Da teu kuat ku hayang hitut, mun ngabeletuk teh disadak. Sieun aya nu mamalana ka manehna, sieun baueun ka jelema nu aya hareupeunana, nu keur diuk dina batu lempar teh. Si Komod jeung Nyi Iroh pating harewos. Kang, aki-aki geuning. Nya we aki-aki buukna gitu. Janggotna jeung kumisna oge godegna barodas. Tuh janggotna mending ngagebay panjang ka handap. Ngangsar siga janggot doma. Nu tara dikurut. Akang kakak me ketang da doma mah tara janggotan. Aduh. Keur syaret kurut apa kitu? Mun dipeureum wae geuning. Mun ditu kecet-kecet nyai. Poa geus paeh nya. Tapi moal nya paeh bari diuk. Kumaha pilambaheun urang nyai ye. Akang mah bingung segede badugnya. Siga manuju tatapa Kang siga dina wayang geuning. Pan para panita mah karesepna tatapa di leuweung urang gugahkeun nya. Ah ulah bisi nyegag ge. Punya nyegag da sanes anjing Kang. Nya bisi ngamek teh tapi da teu naon urang deukeut hansok nya heula. Teu heula ge leumpang ka dinya ge akang paneuri. Nya sok atuh. Nyi Iroh ngadeuketan ka eta aki-aki nu keur diuk sidakep dina luhur batu lempar. Tapi barang geus deukeut ujug-ujug jerit, Nyi Iroh ngajerit bari lumpat nyampeurkeun ka Si Komod. Ah, Kang teu kiat Kang. Ampun. Kunaon nyai? Kunaon meuli gugurubugan kitu geuning? Jeung cejeritan kunaon bager? Si Komod lain deui ngarasa reuwaseunana. Matena manehna ujug-ujug ngageter hatena atuh harita teh. Aduh, ari deukeut ari meuni tewewe teh meuni ngaluarkeun panas Kang. Meuni ngaheap panas di si aki teh. Aduh, teu kiat abdi mah Kang, ampun Kang. Loh, moal nya nyai. Ah, moal nya panas pan eta mah lain durukan atuh lain ceuneu. Eta mah jalma biasa. Ngan beda naon beda geus aki-aki wungkul. Ih, ari akang. Kajian teu percaya manaha. Meuni narep-tep Kang panasna teh. Meuni ngaheap. Ih, abdi mah meuni sewak atuh. Bisa-bisa garing urang munyaketan eta mah. Harita Nyi Iroh masih kene abrug-abrugan bari tuluy mundur ngajauhan Si Komod. Cing urang yakinkeun ku akang. Penasaran akang mah. Si Komod ngeteyep leumpang ngadeuketan ka si aki-aki. Bari ragamang leungeunna ngaragamang maksudna mah rek nepak kana tak-tak si aki-aki teh. Tapi tacan ge leungeun Si Komod tepi kana tak-takna eta aki-aki. Ari heab hawa panas pohara nojo kana awak Si Komod. Kontan Si Komod mundur deui bari ngagoak sagala. Panas geuning ah. Nya we nyai panas meuni. Lah, nya Kang. Panas meuni nya Kang nya. Panas henteu Kang? Ih, aduh. Nya panas nyai. Meuni nyebrot kana leungeun jeung kana beungeut akang. Aduh. Rasaan leuwih-leuwih teu ngadeukeutan durukan.
Buka tingku panas-panas nanya. Haswak akang mah. Nah anehnya si Komod pupurungkutan ngerasa heran. Jeung reuwas tina beungeut ngadak-ngadak ngucur kesang. Naonnya Kangnya? Anehnya Kangnya? Nah jelema nyan sama jin siluman nu mina rupa Kang? Ku atuh nyai duka tuh. Buah-buah tuh Sidul Hamid menjadi aki-aki teh nyai. Dicipta ku maung, atau maung tadi teh tas ngakan Sidul terus nyiptakeun awak jadi aki-aki. Nu sok disebut aden-aden teh teh nyai. Ah moalnya Kang Dul jadi aki-aki. Moalnya deh maung jadi aki-aki. Akang mah nyaris teh sok ka mana wae geuning matakeun teu kaharti. Ku henteu kapari kupikir teu kaontak ku akal. Di si nyai puguh atuh maung eta aki-aki mah ketang ieu naon teh lah singa kitu. Naik singa disebut aki-aki kumaha? Lain ai singa mah geus jemrosan teu geuningan lubukna ge singa mah beda ka ieu maung malucir lain aki-aki nyai. Aya nya anjeun kakara ye. Akang sok aya wae singa aki-aki. Ieu di singa mah elehna ge ku nini-nini nyai. Si Komod kalah ka ngalonyeng harita teh para wargi sadaya. Tong sok ieu seueur kapiguyon Kang ngambilih naon-naon ke. Yo moal nyai lah. Pokona mah kieu ye. Cing urang parancahan nyai susuganan we. Mun eta siluman atawa jin setan daekeun kabur, daekeun ingkah ti dieu mun jelema bener nyameureun bakal anger we ngajadog dina diuk dina batu. Alin nyai lah. Kasisi sing naon-naon mah akang rek ngajajampean ye. Si Komod nyengledkeun leungeun bajuna. Kade Kang sing hati-hatinya bilih kumaha onam Kang. Tenang nyai tenang akang baris hati-hati. Nyi Iroh mundur harita teh para mitra sadaya katukangan si Komod. Sedengkeun si Komod terus babacaan menilila naker. Babacaan dipungkas kuniup eta aki-aki baripokna. Jurik nyingkir setan nyingkah ulah ganggu ka manusia. Aling ka ditu. Ini cing jauh. Meni monyong-monyong si Komod niup eta aki-aki. Tapi anger para mitra. Aki-aki nu keur diuk teh sidakep masih kene aya dina tempatna. Ngadatangkeun kaheran keur diri si Komod. Atuh Nyi Iroh nyampeurkeun deui terus ngekeuweuk leungeun si Komod baripokna. Anger kene Kang aya geuning Kang. Yuh nya ye. Herman Kang mah nya Herman Kang, heran meureun. Ya nya lah Kang heran duh. Heran Kang mah. Cek si Komod. Keur jongjon si Komod jeung Nyi Iroh silih pencerong. Ngiceup-ngiceup malah bari merong ka aki-aki. Anu aya hareupeunana saurang aki-aki nu ngadatangkeun hawa panas. Bari anger diuk dina luhur batu, teu kanyahoan ti tadina. Ari logodor teh aya orai sanca meni gede naker. Ngalogodor nyampeurkeun ka deukeut si aki-aki teh. Eta orai sanca disada meni tarik ngaheos. Bari jeunga-junga sungutna calawak. Siga nu keur lapareun siga nu hayang ngalegleg ka eta aki-aki teh. Nyi Iroh meni murungkut bari jeung pageuh nyenyekel ka si Komod. Atuh si Komod najan nenang-nenang hate, tetep ari ngarasa sieun mah. Jeung jabati eta manehna mang paurkeun, mang salempangkeun kana kasalamatan si aki-aki. Sok sieun eta orai teh maco ka si aki. Komo lamun si aki tuluy diteureuy buleud, tangtu geus moal bisa aduh ieung deui. Najan kitu ari rek nyampeurkeun mah sieun deui. Si Komod ngarasa sieun ku orai gede. Nuker euleugeg sok sieun lamun ku manehna disampeurkeun saterusna eta orai maco ka manehna tangtu atuh manehna moal tulus kawin ka Nyi Onah teh. Ih kumaha we Kang abdi mah sieun Kang, ceuk Nyi Iroh bari rebeh rek ceurik. Tenang nyai lah keur ulah geumpeur tenang we lah moal naon ieu bari ge. Si Komod najan hatena manehna ge ditapuk ku kasieun tapi teu burung bisa keneh ngababaraha teh Nyi Iroh. Karunya we kasih aki Kang, manehna moal nyahoeun mun dipacok lantaran keur peureum. Kumaha mun kecok macoknya Kang? Lah Kang lah. Yakin aki-aki teh lain aki-aki samanea. Buating aki-aki 2-3 manea mah. Aduh, cenah eta manehna bari spae alatan dipacok ku eta orai gede. Mangsa bodoh teuing teu kudu dipikiranna ha. Bapa lain, ulur lain, aki lain, baraya lain. Tenang we nyai lah. Tenangkeun hate bising cilaka ku pola sorangan ke. Ayeuna mah urang lalajohanan hayang nyaho. Kumaha kaayaan saterusna eta orai? Narek macok ka eta aki-aki atawa moal? Jep si Komod jeung Nyi Iroh jarempe. Nu nyata mah maranehna tingkari ceup panonna. Nempokeun telek naker ka eta sakadang orai gede.
nu ayeuna ngagilisir kana lahunan si Aki. Bari sirahna euge-eugegan disada eueuh jempena has-has hosos letahna ngelel panjang naker. Ngan aneh naker lantaran barang eta orai rek macok kana beungeut si Aki. Malah katempona siga rek palebah rek ngapalebah irung. Macokna teh teu kanyahoan ujug-ujug kubrag eta orai ngakubrag ka handap bari teu cengkat deui. Puguh we si Komo jeung Nyi Iroh ngarasa heraneun naker. Manehna silih reret geus kitu Nyi Iroh ngomong lalaunan. Kunaon Kang orai teh bat ngagubrag terus cicingnya? Teuing atuh heran akang hilah. Urang teang yuk. Si Komod ngajak neang orai. Sieun abdi mah Kang. Nyi Iroh murungkut bari camerut. Ngarasa sieuneun harita teh para mitra sadaya. Ku kaayaan karita. Tapi da akang mah panasaran Nyai lah. Kang mah yang nyaho kana kaayaan eta orai ayeuna teh. Nah hirup keneh ata geus paeh. Cicing atunya di dieu yeuh. Akang rek ngabuktikeun ku panon sorangan yeuh. Ku panon akang sorangan we moal nginjem panon mah Nyai lah. Nyan yu atuh yu ku abdi ditungguan di dieu. Leos si Komod ngadeuketan eta ka si Aki. Hati harita teh ret kahanapeunana tetela orai ngagoler. Bari teu empes-empes terus ku manehna disidik-sidik tetela geus paeh geus jadi bangke. Bu, matak heran aing mah kana hate. Matak aneh ya kana sirah. Geuning geus paeh orai teh sakitu sidik jeung tetela katempo ku panon aing sorangan. Ku si Aki teh dikukumaha. Ya orai paeh sakaligus siga nu digebug ku halu we. Nyata mun kitu mah si Aki-aki teh lain jalema sabong-brong. Lain jalma nu ipis pangartina kurang-kurangna. Ieu mah ye. Aduh, tingkat naon mah. Dalam nu ipis pangartina mah kurang bujanggana. Wah, tadi jadi hakan we ku orai. Moal bisa maihan ka eta orai. Si Komod bari panon rutret antara kana bangke orai jeung ka si Aki nu masih keneh diuk teu obah-obah. Manehna gegerendengan ngomong sorangan. Na atuh keur jongjon si Komod ngedalkeun kaherana. Gegerendengan ngomong sorangan bari Nyi Iroh geus aya deui deukeuteun manehna nangtung di ireunana. Ari ngong si Aki ngomong, bari anger peureum ari panonna mah pok. Ai peureum panonna para mitra pokna teh kieu. Jang Komod. Ulah sok ngocoblak ngomong wae sorangan mending di dieu ye diuk ijireun Aki. Alah. Heueuh Kang nyarios Kang. Si Komo jeung Nyi Iroh setengah nu ngagurubug kaget. Barang ngadenge Aki-aki ngomong bari siga nu geus apaleun ka manehna. Nyebut ngaran sagala padahal sidik apa nempoge henteu da ngomongna bari jeung peureum keneh. Hehehe. Teu kudu reuas-reuas teu kudu kaget mod. Da Ki mah apal ka maneh atuh hidup deui Nyai. Syukur ayeuna Nyi Iroh geus jadi jelema. Sanggeus ti heula ngalakonan ngalaman jadi bagong ka Jajaden. Sok dari yuk di dieu. Gigireun Aki urang ngobrol malaur Aki eueuh batur. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, sabanda si Aki nyarita atuh si Komod ge tuluy harita teh ngawani-wani maneh nyarita. Aduh. Hebat puna mah Ki. Aki pora hebatna. Orai ku Aki dipaehannya. Cek Aki cek si Komod jadi wani pikeun nanyakeun. Teu dikukumaha ku Aki oge mod. Make hayang binasa ka Aki. Tungtung namah kitu mamalana. Manehna pae sacara dadak-dadakan kitu. Oki. Aya naon euy. Aki moal naon kauing mun ayeuna kuing disampeurkeun. Moal naon Aki mah lain jalma galak jalma telenges. Nyai, sok buru-buru ka dieu bager, sok buru-buru da moal naon-naon Aki oge. Mangga Aki, tema Nyi Iroh bari ret ka Nyi Iroh. Oge ret ka si Komod hapunten. Ret ka si Komod bari pokna nyarita. Kang, yuk urang sampeurkeun Kang. Suganya moal naon-naon ka urang jeung da sanyana katempona mah bager Kang. Nya sok atuh kadinya urang deuketan. Urang diuk gigireunana kebenaran batuna lega deui. Bring si Komod jeung Nyi Iroh nyampeurkeun ka deukeuteuan eta Aki-aki. Gek si Komod diuk ka katuhueunana. Ari Nyi Iroh diuk kencaeun si Aki. Barang gek di dinya diuk ka angse seungit kembang kananga mani melenghir angin-anginan.
Matak seger naker lantaran panasaran Nyi Iroh gancang tumanya. Ki ari aki nyana kembang? Teu Nyai aki mah teu mawa kumbung, teu mawa kembang. Teu mawa menyandi aki mah teu mawa naon-naon. Teh masih aki bari anger mungeun beuntak. Nah geuning kang sesengit kembang ki. Pokna Nyi Iroh bari neuteup ka si aki. Hehehe. Eta mah abeu Nyai we, meureun Nyai. Ki uing mah geus diuk ieu gigireun aki ye. Belah katuhu. Oh, memang aki geus nyaho, najan aki peureum. Aki apal yen manehna aya katuheun aki. Ai sababna bangna apa geus nyaho kunaon ki? Si Komod gerung. Sabab beda ka ameuna. Tuh seungit uing mah nya. Lain seungit tapi bau deuleu. Bau? Heueuh. Bau naon ki? Bau mebadot sia sarua jeung jalma taramani deuleu. Ye, si aki mah tak nyirikeun hate ngomong teh. Adah, ketang teu naon lah buktina mah kitu da. Padahal lain bau mebadot, bau parfum ki uing teh, bau minyak seungit buatan luar negeri itu ki. Ai ki eta aki peureum teh tadi kunaon teh? Jadi peureum wae geuning? Oh, katempona aki teh beunta tawa peureum. Peureum ki. Oh, nyari apa make jeung nanyakeun sagala. Tong sok diajar bodoh ari hirup teh mod. Jeung ulah dilobakeun teuing ngadahar kolecer deui. Ye. Mun geus loba ngadahar kolecer sok naon ki? Oh, sok lieur pikiran deuleu. Tah kitu. Lamun hayang urah lieur pikiran. Oh, mantong dahar kolecer tah kitu. Lamun hayang ngahulang wae, loba dahar pil bengong deuleu. Hi, aki mah pil bengong segala. Ieu rupa teh. Oh, aki mah nya kitu lamun jalma lohong. Tukang halonyeng sok dilonyengan deui tah kitu. Sok aya wae ki. Ai uing mah pangnanyakeun ka aki teh beunta hanteuna teh. Atau pedah we atuh ngarasa kaget. Sakitu aki peureum wae bari jeung tibang diuk disampeurkeun ku orai gede langsung orai paeh. Jabati kitu make nyaho ka uing sareng ka si Nyai Iroh. Padahal papanggih ke kar ayeuna. Nya kitu deui, meni apa yen uing bau doma aneh mebadot sagala. Teh eta nu ngalantarankeun uing heran teh. Pangna uing hayang yakin beunta atawa peureum. Tah uing teh keur bingung ki. Oh, pedah maneh kaleungitan ku sidul. Berai aki beunta. Aduh, hebat euy. 100 untuk aki. Aing mah teteh si aki pinter neguh euy. Mun aya nu kieu aku mah ieu we diajukeun ieu cerdas tangkas lah. Hewat meureun. Pasti ka hiji wae meureun, unggal pertanyaan bisa dijawab. Syukur ki lah ieu mah. Tah ayeuna daek banta ieu. Tuh kitu atuh ki. Ari bisa mah nya kudu daek banta ulah pareum wae bari oge. Najan uing goreng patut ki teu naon-naon atuh uing ditenyo tah. Da tenyoeun kitu cingki ki. Uing bejaan ayeuna keneh gancang ku aki ulu di bejaannya. Oh, di bejaan teh soal naon sia? Rek nanyakeun soal naon maneh ka aki. Si Adul ayeuna aya di mana? Na manehna geus paeh atawa hirup keneh? Mun hirup di mana cicingna? Mun geus paeh di mana kuburanana? Nah paehna dihakan maung atawa kumaha? Si Komod nanya meni norostos lir kacang ningang kajang. Tumanya ngeunaan kaayaan sidul ka eta si aki teh. Hehehe. Meni kawas kacang ningang kajang ngomong teh sia mah Komod. Heserek eureun meni norostos kitu. Aki nyaho yen batur maneh dibawa kabur ku maung lodaya. Ngan teuing dibawa ka mana nama. Aki teu nyaho nganu nyata mah katempo ku panon batin. Yen sobat maneh hirup keneh tak kitu. Heuh. Jadi hirup keneh ki? Heuh. Teu ngabohong aki. Ka abdi jeung ieu ka Nyi Iroh. Keur naon make ngabohong dan ajan ngabohong ge. Moal aya nu muruhan ka aki teh. Cek si aki ngareret ka Nyi Iroh jeung ka si Komod. Bari jeung seuring ngahehe. Nyalah percaya pokona mah ka aki. Nyai percayalah pokona mah. Nyai kudu percaya ka si aki bisi si aki heueur teh ceurik. Mun teu dipercaya ku urang mah. Muhun Kang abdi ge percanten. Daek beunghar abdi mah percanten ki. Nyi Iroh jadi kabawakeun beuki heureuy da babarengan jeung si Komod. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Najan kaayaan peuting teu ngarasa keung jeung teu ngarasa tiris.
nu aya sugema lantaran aya batur ngobrol. Ki, ari aki pangnaya di dieu teh siga nu keur tatapa. Keur naon ki jeung naha geus lila aki di dieu? Atawa kakara 2 poe? Aki mah geus aya kana 2 bulan di dieu teh. Hah? 2 bulan? Nya 2 bulan. Eueuh naon ki? Eueuh najan aya maung aya orai nyampeurkeun ka aki ge. Tapi alhamdulillah aki masih kene salamet. Masih kene ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Pangna aki aya di dieu lantaran aki teh keur aya nu di dagoan ieu teh. Heh. Keur di dagoan, pangna aki aya di dieu teh cing-cing 2 bulannya. Nya bener pisan mod. Jelema atawa jimat keur dagoan ku aki teh? Jelema. Saha kitu ki? Si Komod damah penasaran. Nyi Iroh molohok ka si aki hatena katari. Ku katerangan si aki nu geus 2 bulan aya di puncak gunung. Nyaeta jalma nu keur neneangan monyet rawing ceulina. Nu keur didagoan ku aki teh euy. Kumaha jelas teu kadengena ku maneh? Ih, pugu atuh jelas ki. Ngan mun aki palai uning apan uing jelema nu keur neangan monyet rawing ceulina teh ki. Malah monyet bodas nu diteangan ku uing teh nu rawing ceulina sabeulah teh kitu. Memang aki ge apal deui. Yen maneh nu keur neangan monyet rawing ceulina sabeulah. Mun teu salah eta monyet teh keur narekahan sangkan si Hasan jeung pamajikanana disatuju boga minantu ka maneh. Lantaran maneh bogoh nyoso hayangna keur ka anak nu katelah nyiona. Si aki kalayan salsena keur nerangkeun sakanyahona. Sakedapan masih Komod oloho mencerong ka si aki. Bari jeung kumet cerek bakating ku ngarasa kaget peda si aki bisa neguh ka maneh. Hebat. Paingan uing mun teu tahan hayang ka puncak gunungnya. Hari si horeng bakal dipanggihkeun jeung si aki nu gagas sakti mandraguna. Di mana kitu ki aya monyet bodas nu rawing ceulina sabeulah teh? Di mana ki cing abejakeun ka uing atuh? Si Komod menigeus geura hayang nyaho. Sabar heula euy. Ulah wak hayang nyaho ayeuna lantaran ti peuting. Mending urang dagoan datangna beurang. Engke lamun geus beurang, maraneh duaan baris diajak ka saung aki tak kitu. Naboga saung kitu aki teh? Boga, ayeuna we di dieu sotenan. Lantaran keur ngadagoan maraneh di dieu. Ayeuna mah mending urang ngobrol di dieu sejen we keur sejen. Soal batur mah Komod isukan urang luar. Urang babarengan narekahan susuganan bisa katarekahan sakamampuna aki tak kitu. Mending ayeuna we ki kesel ngadaguan isuk mah uing lah. Mangkani leulah keneh ki. Muhun ki mending ayeuna we abdi mah mani geus teu sabar melang deui sok sieun Kang Adul kumaha onam. Sareng hoyong terang perkara monyet rawing teh ya. Si Komod jeung Nyi Iroh meuni teu sabar harita teh. Hayang geurang ngabandungan guaran carita si aki ngeunaan kaayaan si Adul. Jeung kaayaan monyet rawing ceulina nu keur diteteangan ku maranehanana. Ayeuna mah akina ge tunuh hayang sare. Jeung maraneh ge bising tunuh dia mending geura sarare heula ka itu. Keun isukan urang narekahan yangan si Dul mah. Tas nyarita kitu reup si aki peureum deui. Malah aneh najan bari diuk tapi sarena meuni tibra. Jeung kadegena kerek sagala meuni gegelegeran. Si Komod jeung Nyi Iroh silih reret. Geus kitu duanana babarengan ngaguyah-guyah si aki, tapi anger we tibra. Teu daekeun hudang bakating ku hayang nyaho na si aki teh tibra sarena. Atawa ukur api-api wungkul tuluy cangkeng si aki ku si Komod dielek-ketek. Ngarah getekeun tapi kalah cangkeul anu ngarek-ketek. Lantaran si aki teu hudang-hudang. Anggur siga nu beuki tibra sare. Kerekna beuki tarik meuni handaruan. Lantaran kabeneran maranehna geus tunduh. Tungtung nama si Komod ngagoledag katuhun si aki. Atuh Nyi Iroh ge goledag ngagoler kencaeun si aki. Reup maranehna sarare tibrana ter. Isuk-isuk manuk recet di sarada patemalan. Paron poe mimiti sumorot cahaya seger jeung nikmat sumorotna kana awak si aki. Si Komod jeung Nyi Iroh nu isuk-isuk harita ka karaharudang. Aki-aki teh harita jung nangtung bari tuluy babatek sarta nyarita.
barudak ayeuna aki rek narikahan sual si Adul ku hal eta maraneh duaan ku aki rek diajak ka beulah wetan yuk tuturkeun aki leos si aki lempang miheulaan ningalkeun nu duaan ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso Para mitra kaum dangu, si Komod jeung Nyi Iroh gancang narangtung beri gero si Komod ngageroan kasih Aki. Ki, daguan heula uing ki teh. Daguan uing ya tanyakeun ki. Si Aki geus rada jauh lempang na harita. Reg harita eureun ngalieu ka tukang bari pokna. Aya naon ilaing teh mod? Daguan heula uing perlu ka Aki ye tanyakeun. Sok atuh buru-buru ka dieu. Ku Aki di daguan di dieu ye. Si Komod jeung Nyi Iroh tuluy nyampeurkeun ka si Aki. Dekung si Lila duanana geus cunduk ka hareupeun eta si Aki, geus kitu pok si Komod nyarita. Eta ki uing da tanyakeun ka si Aki teh. Mugi ku Aki kersa ngabalon we atuh kersa nerangkeun, atuh kersa nyubadanan kana kahoyong abdi sun. Hehehe, mane mah ngomong jeung meni loba atanapina. Pok bejakeun. Atawa terangkeun atawa omongkeun rek nanyakeun naon. Atawa aya kapanasaran soal naon maneh teh mod. Cek si Aki bari jeung ngagerenyu sagala. Kawas nunahan piseurieun. Taki ari Aki teh terang ka ngaran uing ye. Nari uing teh apa kajenengan Aki? Pan pinter korek ai kitu mah Aki teh. Oh, pinter korek we atuh. Ku hal eta pisan ayeuna mugi Aki kersa masihan terang ka abdi saha jenengan Aki nu sanyana. Sareng di mana atuh kawit Aki teh sanyana su? Awas ki Aki mah kersa kedah nerangkeun. Mun teu ku uing didoakeun mugi-mugi Aki sing burut kitu. Sok hayang seuri ngomong jeung maneh mah. Ayo, balina ge ulah euy.
ulah goreng pisan lamun urang ngaduakeun teu bener ka batur. Soal asal usul aki wayahnya ulah wakayangnya homot. Da paria soal ngaran mah teu naon-naon. Ku aki dibejakeun ngaran aki katelah Aki Edun. Waduh. Muni hebat ki jenengan teh muni Edun gitu. Aduh, ieu mah. Sugan dia Aki Joni atau Aki Encep lah. Ari teu Aki Edun nya deuh. Nuhun atuh lah. Ai kerasa masihan terang Aki Edun. Ngan ayeuna ki ieu ki rek diajak ka mana uing teh sang Nyi teh? Saterusna si Komod nanyakeun pamaksudan si Aki. Pangna ngajak init ka manehna jeung ka Nyi Iro. Ulah wah kahayang nyaho ceuk Aki oge rek naon-naonana. Nu penting mah tuturkeun Aki urang leumpang ka beulah wetan. Daek tuturkeun mun embung teu naon-naon ngan meureun wayahna. Sobat maneh moal kapangi deui mod. Nya teu naon uing baris nurut kana pangajakna si Edun Aki Edun. Asa salamet we. Yo atuh urang leumpang deui. Yo atuh mangpeung isu keneh Nyai tuturkeun Akinya. Mangga ngiringan ki. Tema Nyi Iroh teu habaha. Geus kitu mah bering laleumpang deui ningalkeun eta patempatan. Nuturkeun si Aki nu leumpang cepet kawetankeun ti dinya. Dibarengan ku tingkaroekna sora monyet jeung lutung. Disengakan ku manuk tuweuh jeung recetna sora manuk-manuk. Teu kungsi lila para wargi sadaya. Anyog kahareupeun hiji guha nunang tawing pelaba pasir belah wetaneun cunuk Gunung Tampomas. Punten. Wetaneun puncak Gunung Tampomas. Nu kungsi disungsi ku maranehna. Reg harita Aki Edun leumpangna eureun. Nya kitu si Komo jeung Nyi Iroh ge areureun bari dina hatena mah duanana ngarasa heran. Peda geus aya hareupeun lawang guha Aki Edun bet leumpangna eureun. Waktosna saeb. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta si Komod. Kumaha ye dina ngoning lalampahan si Komod dina milarian monyet rawing teh. Mangga atuh wilujeng kantun bae ka sadayana. Permi